seperti duit menang korupsi, menang maling, menang nipu, menang ngabohong, tuluy dipakai ngabantu nyieun pesantren, nyieun masjid, yatim piatu dibantu, tatangga nu teu boga dibantu. Tah kumaha menang teu? Jawabanana jelas menang da duitna mah teu haram. Teu aya duit haram. Nu haram mah, nu goreng mah kalakuan anjeun. Ulah boga pamanegan maling 1 miliar bikeun 500 juta pake ngabangun pesantren. Tuluy anjeun dicatatkeun ku Allah jadi jalma anu soleh henteu. Atawa dihapus tina dosa malingna henteu. Tetep we anjeun diperhitungkeun kalakuanana. Nyaeta kalakuan malingna, kalakuan korupsina, kalakuan teu benerna. Ai duitna mah ditarima teu naon. Pake ngabangun masjid, pake ngabangun pesantren, pake ngabangun yatim. Teu naon alus. Duitna mah maksud abdi. Ai kalakuanana mah tetep diperhitungkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngan teu matak anjeun jadi jalma hade gara-gara ngabantu masjid tina hasil menang maling. Teu kitu teu kaci.